ketika hamil Siti Fatimah ngandung Sayyidina Hasan, Rasul mere pelajaran, Fatimah gelis anaking sing seueur ngaos tasbih usap-usap kana patuangan anjeun supaya incu kaula henteu jauh ti Allah. Tahang tata geus najong geus 3 poe. Belah mana Nyai? Katuhu. Oh lalaki sok tahu eta bapana. 7 bulan hamil Kang, 3 poe kamari dikenca wae budak teh. Oh awewe sapoe derek ngajeru Kang, curiga budak teh di tengah-tengah ti peuting. Bencong geus tong loba pikiran nu kitu. Nu penting nu hamil rajin ibadah, rajin tadarus, rajin salat sunat tengah malam. Hei Siti Fatimah dipiwarang ke Rasulullah midamel salat tengah malam, salat sunat ketika hamil. Sehorang eta teh diteliti olahraga nu hamil, lain berang-berang make lejing meni nyetrit beuteung gede kaos diasupkeun. Ajeb sok aya olahraga hamil aya di Cikampek tatangga aing aya ih. Tiung mah nyeke kana beuheung calana nyetrit ngaliuk teh kakuring Pak Haji bari ditutupan hareupna. Kunaon ece ditutupan? Isin Pak Haji mun era tong dipake. Ih Pak Haji mah sentimen teu gaul. Aku lari make mukena. Ai lari make Pak Haji nyetrit calanana, larina bebas karena jantung jadi sehat. Karena yang tengah di papatahan ku awewe ngagok yang di jalan nya jantung sia sehat, jantung aing deg-degan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra 'abdahu liyuriyahu min ayatihil kubra thumma urija ila sidratil muntaha wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yarfa'ullahu arba'ata asya'a, yarfa'ullahu al-barakah minal ardi wa yarfa'ullahu ar-rahmah minal qulubi wa yarfa'ullahu al-'adla minal hukami wa yarfa'ullahu al-haya'a minan nisa'i. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subghi, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i, Allahumma hidayatan lis-shawab. Sadaajana punten supaya ieu lokasi nu payun di areusian geura. Nah siapa jauh-jauh ya teh jeung nu hadir ya teh. Nu teu kabagian calik ka dieu kapayun ka dieu. Ieu yang hareupan tihang we ieu teh. Sing aracung ieu tihang kamera jeung tihang YouTuber. Dipayun ni dia. Yang harapan budak asa ceramah di PAUD aing teh. Coba kadarieu bapak-bapak atuh saha ka dieu teh.
nah jadi merangkap jadi panitia aing teh itu. Sok he jang nu halaladir heula di dieu, nu penting eta nu halaladir. Nah gitu Pak, tuh masih kena seueur dipengker awatos katebihan teuing. Nah kameramen di sisi we, kameramen mah di sisi. Nah gitu rada maju ka dieu. Sok nu nyaranak bangku diseret jeung bangkuna bae nganu dipayun rada ka sisi atuh karunya batur kahalangan Kang. Di sisi tadi gigir tadi tah awas ngajungkel tah nyaman didinya. Tak kieu guyu braos ya alhamdulillah. Oh itu Pak Wabub sanes tos sumping Kang Damang. Alhamdulillah, alhamdulillah 2 kali kuring panggih. Alhamdulillah ya Bapak urang aya datang. Alhamdulillah bunga orang dia ya. Siap Pak Wabub, Masya Allah. CS na kemana ya ngikut ya jaga baya. Jaga baya di mana? Masya Allah. Entas tartib entas. Nah gitu. Ibu katingali ka dia teh? Henteu. Atuh sia ka dieu. Pira ku aing kudu ka dinya. Kahalangan pager bongkaran heula. Pengatur waktu penata acara nugusim kuring dihormat bilusus para alimil ulama, para kiai, para asatid, guru-guru orang sadayana nu sami nampa hadir di haflah mubarakah nu sangat dimuliakeun tur diutamakeun. Kunaon para ulama, para kiai, para asatid dimuliakeun, diutamakeun, dispesialkeun. Maaf urang moal apal Islam jeung eusina, urang moal kenal ka Allah jeung ka Rasulna, urang moal apal kana hikmah Isra Mi'raj, moal apal kana faidah silaturahmi, moal apal kana faidah talab ilmu. Lamun teu aya syariat anu nyampaikeun Islam jeung eusina ka urang langsung lewat lisan para ulama, para kiai, para asatid, hakikat hidayah taufik ti Allah anu tos nanjebkeun cahaya iman jeung kaislaman dina hati urang. Hakikat aya perjuangan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Islam sampai di Mekah ka lemur urang ka kampung naon ieu teh Cibujangga. Alhamdulillah. Hakikat hidayah taufik ti Allah, hakikat perjuangan besar Rasulullah. Tapi wasilah sababiyah urang apal Islam jeung eusina termasuk ibadah-ibadahna lewat lisan para ulama, para kiai, para asatid, melalui majelis taklim, melalui pesantren-pesantren, melalui pengajian-pengajian. Leres teu? Leres teu? Berarti aya jasa guru-guru urang ieu teh.
jasa para ulama, para kiai, para asatid. Maka nahyu urang malas jasa guru urang, mere dunia teu mampu ka para ulama, para kiai, atuh mere doa anu bagus-bagus. Urang doakeun ya para ulama, para kiai, para asatid, guru-guru urang sadayana, sini paranjangkeun yuswana, tambi-tambi sehat wal afiat, tambi-tambi barokah ilmuna, tambi-tambi milik rizkina, tambi-tambi istrina. Itu nini geus calanga prek amin teh jadi kunaon eta. Ini asa kagok ningalina. Ieu lalaki satuju? Satuju lalaki. Ibu-ibu satuju? Pasti. Kan doa anu terakhir lalawaka. Daripada kuring turun ceramah dicekek nini cari selamat. Nu penting doakan para ulama, para kiai panjang yuswa, sehat wal afiat, berkah ilmuna, berkah rizkina, dipaberinan turunan anu saroleh tur solihah, anu mampu neraskeun perjuangan-perjuanganna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jujur da cek nafsu mah mending diimah ya teh. Leres teh. Leres teh. Jujur cek nafsu mending diimah. Naon sababna Asep? Cek ulama ahli sufi, setiap detikna dina hate urang aya nu ngendalikeun dua pemimpin, dua presiden. Hiji anu disebut Raisuddin, pemimpin agama anu dikendalikeun ku iman jeung rasa cinta kana agama. Nu kadua aya nu disebut Raisun nafsi, pemimpin hawa nafsu. Hati-hati, sabab didinya kadang-kadang setan milu ngendalikeun. Setiap saat setan ngendalikeun kana paniatan alus urang nu tadina rek niat alus jadi henteu teu dipigawe. Ieu pinterna setan. Jujur cek nafsu mandeng diimah. Tadi ge perang heula diimah memeh di terajaban. Antara iman jeung nafsu, cek iman tuh anu rajaban hayo berangkat. Nafsu ngahalangan, ulah capek karak balik digawe, mending reureuh di imah. Iman ngajawab deikeun bae capek oge, maksakeun rek berangkat rajaban, cenah capek bari rajaban bari reureuh. Tata katingali ya wajah-wajah capek, lolobana wajah kalaparan, itu tinggal dua kiceupna ge capek. Tapi iman anu menang, alhamdulillah. Cek iman rek berangkat tetap ngaji ek rajaban. Cek nafsu ulah jang naon rajaban, tuh sinetron rame ngabibita eta nafsu. Cek iman keun bae sinetron mah teu katingali ayeuna ge, isukan ge aya deui panggih deui. Tapi jeung rajaban tahun hareup cantang tuh umur aing panggih. Leres teu? Leres teu? Urang teh kajongjonan hirup di alam dunia, tapi poho karena kewajiban ke Allah, poho karena kehidupan akhirat anu abadi, ngudag-ngudag kesenangan nikmat dunia anu bakal ditinggalkan, sehingga kesenangan akhirat abadi ngarana bebekalanana teu diperhatikan sama sekali. Loba kajongjonan teh hirup di alam dunia. Urang teh genah-genah teh di dunia naikkan mobil made in Jepang, tapi kapoho karena kendaraan made in DKM. Naon katil eta kendaraan made in DKM katil sok dipopohokeun, sadar ece Kang, dina hiji waktu bakal naik eta katil sporty. Bener kita Asep, bener damal salilana di alam dunia. Leres urang mah hakikat teh Allah bakal uih deui ka Gusti, syariatna urang bijil tina liang kela bijil tina liang. Ongkos salah tapi bener eta. Atuh sadar engke ge balik deui asup kana da urang mah hirup teh jauh ti astagfirullah. Buktina loba jelema ngudag-ngudag dunia, kasenangan dunia, tapi kapoh ka Allah, kapoh ka Rasulullah, si horeng syariatna ngabelaan. Innalillahi.
sangka orang dia maya maka apa das orang maka mana-mana mamawa dadina awak urang loba jumlah nu dohir 8 liang 2 liang soca 2 liang pangambung jadi 4 2 liang cepil jadi genep hiji liang baham jadi 7 nu kadalapan jeung kasalapan tidak berani menampakkan diri. Ajrail datang nyabut nyawa orang asup deui kana jadi kesimpulanana dari liang untuk liang menuju pernah sekali liang tetap hidup guys deklarasi sekalian memperkaya Pak Wabub orang dia rek nyin partai anyar partai liang susah nyolok tinggal cos bahkan bapak-bapak balik kerajaban engke penting di imah rek neangan ulah ngeres ini atunya kira aku salah ke ecil balik rajaban di imang ke petik neangan naik karena kenteng neangan liang naon pantok itu nini kunaon ngeres pikiran anak liang pantok para liang para hadirin Bo ya tuh balik-balik rajaban menang-menang liang atau jujur cek nafsu mah mending di imah leres deh jujur cek nafsu mending nonton TV tapi iman maksa sieun teu panggih deui jeung rajaban tahun hareup maka naik berangkat rajaban alhamdulillah jadi iman anu menang nafsu ngahalangan deui ulah rajaban cicing di imah kalapar-lapar di imah mah lapar tinggal ke dapur iman ngajawab tong sieun tetap ini terajaban sabab urang ngadenge panitia ngejo aya masak aya jengkol ngorak aya alhamdulillah nafsu ngahalangan deui ulah rajaban cicing di imah tunduh rajaban mah mending cicing di imah mah tunduh tinggal sare dugsek eueuh nu ngaganggu cek iman ngajawab keun bae tunduh oge tetep berangkat rajaban cenah tunduh di tempat rajaban sare sabab aya kiai ngajelaskeun sarena jelema nu ngaji tetap menang ganjaran pantak saya eta mah di pangajian sare bae timiti acara nepi ka tutup doa tetap orang ulah husnudon lamun di tempat kiai anu sare husnudon berarti eta jelema niatna 2 ti imah hiji niat tolab ilmu nu kadua niat ngapalkeun sare di pengajian mah tereh apalna bahkan kuring meresep lamun kuring ceramah nu hadir sadayana sarare berarti kuring balik teu kanyahoan nu penting panitia ulah sare eta nu penting bahaya panitia sare pernah trauma balik rajaban aing teu babawaan nah itu panitiana sare Kang Ustad ieu nya panitiana jas biru leres ulah ka mana-mana cicing di dinya ame teu hese neangan sok akang sare mah sare bae di dinya ame gampang ngahudangkeun trauma aing ai balik di mana-mana teu moal berkat teh timbul fitnah pamajikan jadi mitnah pada kuring lengo peting-peting balik cek pamajikan terus jalan-jalannya jalan-jalan rajaban neng rajaban ini tuh mah berkat panitiana molor kurang kumaha kuring ngajelaskeun mentak di hari tak jadi peringatan daripada balik ceramah capek tuh mau berkat datang ke imah ribut jeung pamajikan mending ribut jeung panitia demi kardus entah siap ayah rada ragu karena hati ya ayah alhamdulillah mobilnya belah ditunya awas ulah salah asup pernah kejadian berkat aing asup karena mobil lurah udah ngarendeng parkirna supir aing sare supir lurah nu bentak di panitia teh nyaho mobilmu balik kardus 5 beres diasup karena mobil lurah
lurah sambutan paling ge 30 menit aing 2 jam lengoh teu babawaan kapok deui wae geus asup ka jalan tol karak lurah nelpon Assalamualaikum bah posisi di mana tos lebat di jalan tol Pak Lurah aya naon ieu bingung abdi teh bingung kunaon na mobil aya kardus berkat 5 nu pangersa panginten lain nu Pak Lurah di pangersa aya teh abah na mobil aya teh aya naon nya salah cek abdi panitia baca heula lurah kardusna aya merekan teu entos dibaca naon mubalik nu aing lurah ih kunon asupkan mobil sia ieu nu salah panitia kumaha tuh Pak kumaha geus heugay lurah jang bawa balik kuring ngaliwatan pasar mungkus aing jeruk sadus bisi katanyaan ku Pak Majikan awas ulah ngarampok berkat kiai deui lurah di harita jadi CS alhamdulillah daerah rawa jadi bager ayeuna mah asal tiap karawa cikijing hadir wae alhamdulillah bager eta lurah digantian aing dibade keripik sukro aing da pabrikna belah dinya atuh sukro aing nepi ka 5 karung da 5 kardus panu aing dihakan jadi CS alhamdulillah anu Pak Wabub mobilna ngareneng teh aya tuh nya aduh ngahaja geus niat Wabub Majalengka geus niat ngarampok berkat aing bejakeun kasih jaga baya ku alhamdulillah ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah jadi nu menang teh iman jeung rasa cinta kana agama alhamdulillah doakeun para ulama para kiai guru urang sadana sing sehat panjang yuswa amin bilusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri alhamdulillah kersana Pak Wabub tiasa hadir Pak Lurah mana Pak Lurah aya mana Pak Lurah oh aya alhamdulillah Pak Camat wah tiasa hadir alhamdulillah Pak Camat tiasa hadir kamari di Maja tah sa camat teh si Jaki Jakinya abdi jeung Jaki eta waktu di mana waktu di Pemda kene Kesranya Pak Wabub di zaman Bututi kene baheula bupatina teh Bututi terus kadina Pak ya Trisno tos Trisno nu kamari teh karena alhamdulillah ngan zaman Pak Wabub ayeuna can nganjak-nganjak aing ka Pemda oh gitu aku terima cintamu alhamdulillah baheula zaman Bututi Trisno pakarna alhamdulillah Ramadan bahkan baheula nujulul Quran nepi ka buka puasa di jalan aing da ini lohor macet deh lap ngap-ngapan beres taraweh langsung tablik akbar zaman Pak Trisno Pak Karna kapungkur alhamdulillah geus asa jeung dulur jeung Majalengka seueur wargi sing berkah Majalengka amin ya Allah ya Rabbal doakeun Pak Wabu Pak Camat oge Pak Kades Pak Lurah sing saroleh sing amanah amin ya Allah ya Rabbal bilusus segera para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW keluarga besar masyarakat kampung Cibujangga jujur ya acara mual terlaksana tanpa melewati proses leres teh non prosesna aya perjuangan aya pengorbanan non perjuangan anak tos lami pangersa ketua panitia ngahubungi sim kuring ke satahun ieu teh nyirian tanggal tah Kang Ustad meni gogodeg bae satahun bah nyirian ada kumaha dain aing teh lain ojek online teu bisa ngadadak jeung kuringna sapanggung hiji sawengi hiji entos lamun sarajab sabulan rajab sabulan 30 poe 30 panitiaeun sedengkeun aya nu rajaban hampir 2 provinsi Banten sareng Jawa Barat panitia ratusan tanggal kan 30
tah pangersa aya Sa'ban caterwah kosong keneh bade moal bade tampi langsung itu perjuangan nepi ka demo ka Cikampek 14 urang ngepung imah aing bingung aing maraban untung aing ke di luar daerah jadi salamet aing teu karampok sing haruleng santri we nu yang hareupan leres pangersa abdi nuju ka Bogor eta harita pangersa datang ka Cikampek itu perjuangan jauh dijujuh anggang diteyang di samping perjuangan aya pengorbanan naon pengorbananana aya acara teh harta tenaga pikiran dikorbankeun harta dikorbankeun aya tenda aya panggung aya sound system aya kameramen maaf ieu teh lain nu panitia ieu teh nu batur sound system ieu nu batur leres teh geuning dipasang di dieu pan dibayar nganggo harta para jamaah para panitia leres lunas encan son lunas can son acan lunas lu bener sia tong ngabohong asli bener tuh harta dikorbankeun jang mayar son jadi kanyahoan aing nu dikredit son kontan aing dianjuk kanyahoan harta dikorbankan tenaga dikorbankan bapak-bapak ibu-ibu para santri para pemuda-pemudi milu ngorbankan tenaga ngabebenah ieu tempat can ibu-ibu nu masak Masya Allah tenaga dikorbankan pikiran dikorbankan dak digdug ieu panitia pikiranana sieun si Asep Bubarok teu datang ieu pangersa tangga WA-an wae sana minna teh pangersa ilapti Ustad Ikin nya Ustad Ikin geus kering deui sieun aing teu datang tilu poe ka tukang kering WA Ikin bah ulah hilap tilu dinten deui Cibujangga nya teu panjang ngabales isu-isu kering Ikin deui wae pengersa engke sonten angkat tabu sabaraha jam baraha we bebas pusing Ustad Ikin digitukeun sieun aing teu datang Ustad kirimkeun Sherlock sabaraha jam 3 jam setengah beres salat asar nyiapkeun mobil rek naik suku sabelah kana mobil kring Ikin deui wae ih Ikin gangguin aku terus bah posisi di mana karak naik suku sabelah ragu suku aing kudu dipoto yang bukti biar berangkat begitu nyampe ka dieu bunga Kang Ikin Sepu Barok datang beban pikiran berkurang alhamdulillah langsung gup karaknya ho aing kepribadian Ikin ternyata resep nyium lalaki aing jadi korban pertama ulah itu deh baikin aku geli tahu tina perjuangan pengorbanan harta tenaga pikiran dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia naon nabi bungkusanana peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad naon eusina ieu bungkusan teh Asep pangajian pangaosan ari pangajian tina kalimat pangajen naon hatina pangajen harga disebut ieu pangaosan tina kalimat pangaos naon hatina pangaos harga pantes aya jaminan sing sajalma nu ngalengkakeun sampean menuju majelis taklim make eta sami jeung jalma anu keur mapai jalan ka surga alhamdulillah pantes aya jaminan sing sajalma nu ngalengkakeun sampean menuju majelis taklim ngariung sareng para ulama para kiai para asatid uihna kengeng ilmu kengeng doa insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah lain amin ce amal amin amin pengajian hareupeun imah teu datang-datang amin
amal. Bu aya nu kitu ieu kahalangan pager meureunnan engko duka dieu deui wae. Bu aya nu hareupeun imahna majelis taklim keur ngaji teu datang-datang aya. Saha eta teh? Salaki ece. Oh itu luak liuk neangan salakina meureunnan. Punten sanes kanggo ibu-ibu, bapak-bapak nu hese diajak ngaji. Ibu-ibu mau lah dibahas. Nu paling kompak di mana-mana ibu-ibu. Ieu nu susah ya wong-wong lanang. Ibu-ibu paling rajin di mana-mana, daya capek. Pengajian rutinan isuk-isuk ibu mah hadir. Belaan seusehan ditinggalkeun. Kan jeuh mah balik ngaji bae. Aya nu kitu aya. Tah denge pepen. Bahkan anu nekat ibu-ibu mah ka pengajian mamawa seusehan. Rek nyeusuh kiai saya eta mah. Ieu hese ieu bapak-bapak. Tak kuring di Karawang ngayakeun syariah antara loba ngondang lalaki. Olok undangan. Sebarkeun 100 ka bapak-bapak nu datang 5an. Aki-aki kabeh. Nu 4 molor nu hiji batu. Jadi mamatahan karpet di majelis. Mending ngondang ibu-ibu, cukup 1 undangan ke 1 desa nu datang 1000. Hebatna ibu-ibu, kompak di mana-mana. Teu olok undangan, ngan olok kejo. Teu kaop ngasongkeun kadaharan. Ih, teu ngitung menit, detik ledis. Bolu korak diasongkeun sehat. Hilang dari peredaran. Makanya ulah aneh ibu-ibu mati apalik ngaji tasna ngadadak lalintuh. Panon maka kiai merhatikeun leungeun ngopepang ngatur sleting tas. Jeruk liwat tewak bebeskeun sleting. Cau dedetkeun sleting. Tapi ka piring panitia leungit ka bawah. Lamun nyuguhan bapak-bapak mah awet bieu di lebet bumi. Kang Ustad gigireun teu jauh-jauh. Cau jeruk anggur aya kieu. Bapak-bapak mah luak lieu. Eta teh modus. Neangan nu meleng. Batur meleng cau leungit hiji. Di kantongan ku Ustad. Sok teu percaya kodok na kantong calanana. Pasti cau. Cau raja. Ngan lamun ngajar ngaji punten adem keneh ngajar bapak-bapak daripada ngajar ibu-ibu. Ngajar ibu-ibu mah rocet, ngobrol. Kiai makiai diharap mere pelajaran fikih tentang ibadah nu dijuru milu ceramah. Ayo ngomong-ngomong tiung batur. Lamun bapak-bapak mah adem pengajian bapak-bapak mah. Terame, tegandeng, teribut bapak-bapak mah sepi sunyi da malolor. Sabab bapak-bapak lamun asup ka majelis luak liuk neangan tihang jeung tembok. Jang naon jang atur strategi. Strategi naon nempelkeun tonggong kana tembok. Lamun tonggong nempel kana tembok dilanjut strategi kedua nilepkeun sirah tek. Damai jempling. Ibu-ibu mati mimiti acara. COD dibahas di majelis. Da beda tiung COD mah nyengsol. Bu tetap nu paling kompak rajin ngaji rutinan minggonan ibu-ibu sing istiqomah amin paranjang yuswa amin ya Allah ya Rabban. Hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan pengorbanan para panitia para jamaah baik harta tenaga ilmu tan sing jantan amal ibadah soleh. Untung orang jadi umat Islam, jadi umat Nabi Muhammad. Naon keuntungan orang umat Islam Asep dibandingkan jeung kafir. Umat Islam umat nu paling beruntung di hadapan Allah, paling mulia.
naon ciri keuntungan umat Islam diberi modal ku Allah hirup di dunia dua daya cek budak sekolah dua daya hiji aya disebut daya fikir kedua aya nu disebut daya zikir ari daya pikir naon asep akal ai daya zikir iman naon tujuan anak Allah mere modal ke umat Islam aya akal aya iman supaya umat Islam mampu ngabedakeun mana perkara biasa mana perkara luar mana kejadian anu biasa mana kejadian anu luar mana kejadian anu kudu ditarima heula ku akal mana kejadian anu kudu ditarima heula ku supaya teu salah ningali sababna loba jelema salah ningali tuh bener teu karena dia omong rocet masalah kadaharan ibu-ibu mah ulah nyeun acara di jero acara coba supaya fokus ka dieu cek aing ge awewe mah nya jauh-jauh datang ka dieu balik teu mawa ilmu euy tunu teu kabagian jadi mototan aing jadi nanti ulah nyen kegiatan ngaji heula fokus poho deui nepi ka mana tadi teh itu gara-gara si itu tadi tuh ngabagi-bagi kue wae tah kitu hanya kitu bae guys supaya orang mampu ngabedakeun mana biasa mana nu luar sabab ayeuna loba sebagian kecil umat Islam nganggap nu biasa luar biasa nu luar biasa dianggap awewe dianggap embe dianggap awewe sabab ayeuna loba awewe jiga tuh cek si itu tuh tadi tuh nyari embe pan di luar sok katingali bujurna pingpingna bitisna leres dah loba awewe kitu ayeuna eta teh jelema awewe bo urang buktikan ayeuna aktifkeun dua daya ieu akal jeung iman ngan hiji-hiji heula kudu dites urang aktifkeun akal heula ayeuna punten ibu-ibu dites ya di Cikampek di Karawang aya sungai gede namina Citarum saya bubarok isuk-isuk ulin ka Citarum ditingali di sisi sungai Citarum aya truk keur naikeun pasir sementara Citarum keur banjir bari luas sungaina panjang jero Asep Bubarok balik heula ka imah menang 5 menit Asep Bubarok balik deui ka Citarum kaget ningali eta truk tos nyebrang sungai ditinggalkeun 5 menit eta truk pindah tempat bisa ngaliwatan sungai anu sakitu luasna ibu-ibu heula biasa luar biasa sing kompak jawabna ayeuna bapak-bapak biasa luar biasa sing kompak lain bapak-bapak sia mah budak ai bapak sia ka mana ini bapakna menjedog omon don omon sariawan ya ibu-ibu heula biasa luar biasa kompak bapak-bapak biasa luar biasa nama ke luar biasa pan aya jembatan loading tega bleku otak jauh ka tower biasa luar biasa nah mulai aktif ayeuna mah aya kuotaan biasa naon sababna sering ningali di jalan raya aya jembatan sering di bawahna sungai truk bus mobil bisa lewat biasa luar biasa naon sababna aktif ayeuna mah berarti nu ngajawab tadi luar biasa ngabayangkeun trukna renang eta mah ku akal bae ulah nyebut luar biasa akal jang ningali anu ayeuna iman urang tes iman ayeuna aktifkeun
kota nasiapkeun deketan tower ame loba sinyal ulah loading deui bae. Ieu mah sejarah dulu Moses dikejar-kejar Raja Ramses. Apal Moses? Umat Islam nyebatna Nabiullah Musa alaihi salam, Israel nyebutna Moses. Ketika Moses dikejar Raja Ramses, apal Raja Ramses? Adina kejo Rames, Firaun laknatullah alaih. Ketika Nabi Musa diundang Firaun, kapojok Nabi Musa ke Lautan Merah, lari ke depan Lautan Merah membentang luas, rek nyalametkeun diri bingung kapal laut aya parahu teu aya. Firaun jeung pasukan geus deukeut rek nyieun heula jembatan. Nabi Musa bingung da jelas harita can aya nu dagang semen. Aina Nabi Musa muntang tulung ke Allah. Kumaha sara Allah? Idrib bi asaqal bahra, pukul Lautan Merah dengan tongkatmu. Maka tongkat Nabi Musa digebukeun karena Lautan Merah, prak brai belah jadi jalan membentang luas. Nabi Musa mampu menyeberangi Lautan Merah tanpa jembatan. Biasa luar biasa, cek akal luar. Akhirnya dihujah ibu-ibu heula, naon sababna luar biasa. Dari jembatan sok teu naon ulah sieun salah engke diluruskeun jadi ilmu kitu nya. Teh jembatan kumaha ya teh jembatan jadi jalan itu pan eueuh jembatan jadi ngarang-ngarang namahan nu pengker mukjizat beulah naon nu beulah sing bener atuh komplit ngajawabna beulah. Ulah ngomong-ngomong belah hareupeun aing sok hayang balik. Oh jembatanna beulah lautna jadi palih dieu ibu-ibu naon sababna luar biasa. Amalolor kabeh nih. Bapak-bapak naon sababna luar biasa? Warikol ada teras laut naon laut laut mah cai lain tarigu. Wis laut cai atuh Pak nu pengker naon sabab luar biasa. Nu luhur bapak-bapak naon sababna luar biasa. Camat molototan we tadi naon sababna luar biasa mat mukjizat teu pengker Pak mukjizat gadeng teh hareup ieu meureunna nu ngajawab mukjizat Allah itulah iman yang bicara. Nabi Musa nyebrang Lautan Merah tanpa jembatan biasa luar biasa, cek akal luar biasa, dihujah naon sababna luar biasa, iman naik. Subhanallah itu mukjizat Allah, subhanallah itu izin Allah, subhanallah itu kudrah iradah Allah, subhanallah eta kahoyong Gusti Allah, kekuasaan Allah. Lamun tos dijawab langsung ke Allah, saha nu wani ngahujah ka Gusti Allah. Leuwih ti kitu Allah mampu ngayakeun nu ngahuleng teu aktif. Anu ngajawab tadi aneh, namun ngajawab aneh eta akal kene bisa dihujah. Naon sababna aneh? Nyata ya jembatan bisa nyebrang biasa luar biasa, nya luar biasa. Naon sababna luar biasa? Ajaib. Akal kene naon sababna ajaib? Teu arti ku akal. Naon sabab teu arti akal? Nya jembatan bisa nyebrang biasa luar biasa. Naon sabab luar biasa? Aneh. Ayo bulak-balik di dinya. Tapi langsung dia bawa ku iman. Subhanallah itu kekuasaan Allah, subhanallah itu mukjizat Allah. Reksa nu wani ngahujah ka Allah, ulah ngabelah Lautan Merah
Allah ngangkat lautan merah ditamplokkeun ka si Firaun mampuheun da makhluk Allah sadayana leres subha naon kaitanana Asep jeung Isra Mi'raj Nabi ya jelas berkaitan sabab kejadian Isra Mi'raj Nabi mah luar teka artiku logik can aya pesawat bisa terbang Nabi Muhammad ruhna wungkul meureunana jeung jasadna kok bisa naon sababna Isra Mi'raj Nabi sanes kahoyong Nabi tapi kahoyong Gusti lamun tos nyarios kahoyong Allah fa'alul lima yurid apa yang Allah kerjakan itu menurut kehendaknya sendiri gampileun pikeun Allah nangtungkeun langit tanpa tihang tiasaeun leres nyiptakeun alam dunya teu make rekayasa kun fayakun fasubhanalladzi taskun fayakun yasin karak pasubha tasbih makanya Isra Mi'raj diawali ku kalimat tasbih dilalatan alat ta'jib nuduhkeun bahwa kejadian Isra Mi'raj adalah kejadian yang luar biasa Allah anu menggerakkeun anak kahoyong Allah diirodahkeun ku Allah diberangkatkeun ku Gusti sanes berangkatnya lira Rasul Isra Mi'raj tapi diberangkatkeun ku Gusti Allah innama amruhu idza arada syai'an mudah bagi Allah makana Isra Mi'raj diawali perkuat ku Allah make kalimat tasbih subhanalladzi asra bi'abdihi lain biruhihi bi'abdihi abdun yang namanya abdun komplit ruh wajasadi kok bisa sanes berangkat nyalira Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW diberangkatkeun ku Gusti Allah lamun iman geus narima akal ge narim atuh gampileun pikeun Allah segala rupina leres teu contoh ka ustaz sa podi abdi teh ka ustazna Kikin Ustaz Kikin ingat kasih Asep Mubarok boga rambutan di dia naon rambutan naon rambutan ngirim rambutan ka Asep Mubarok ka Cikampek eta rambutan ngebalatak di imah Ustad Ikin dikana karungkeun memeh dikana karungkeun di jendela imah Ustad Ikin aya sireum keur baris nu hiji luncat kana rambutanana diasupkeun kana karungna dibeungkeut Ustad Ikin berangkat ka Cikampek jam 6 isuk contoh lancar na 3 jam genep 7 8 salapan nyampe di Cikampek cek si Asep Mubarok Ustad Ikin di dia ge loba rambutan mah canak deui ka ditu ka Majalengka Ustad Ikin balik deui jam salapan di Cikampek 3 jam nyampe lohor ka dieu berarti Ustad Ikin Majalengka Cikampek ke Majalengka genep jam bulak balik begitu nyampe uih ka bumina deui eta karung dibuka talina rambutan dibahekeun di imah Ustad Ikin sireum nu nyelap geus milu ti Cikampek luncat deui kana tembok napai kana jendela panggih deui jeung babaturanna anu teu marilu ka Cikampek cek sireum anu keur balaris nu teu milu sia ka mana bae cek sireum aing di Cikampek cek babaturanna gelo tadi isuk leumpang di dieu emang Cikampek deket mun sia leumpang dina selamatna ke puluhan tahun karak nepi mun salamet kadang-kadang kalau ti imah Ikin pae katincak ku sendal Ikin tapi yakin bisa terjadi yakin teh ruhna wungkul apa jeung jasadna kok bisa sabab ka Cikampek lain kahayang sorangan sireum kahayang Ustad naik naon rambutan ieu nu dibahas sireum lain Ikin sing bener nggak jawab sireum naik mobil Ikin naik rambutan sanu rek nepi ka imah aing naik naon rambutan Ustad Ikin naik tah itu mah jelas bisa terjadi bulak balik bisa ruh jeung jasadna apa ruhna wungkul tuh lamun iman geus narima dicontohan logika ge asup leres Rasulullah berangkat ruh dan jasadnya sebab Isra Mi'raj bukan kemauan Rasulullah kemauan Gusti Allah lain kahoyong nyalira kahoyong Gusti Allah lain berangkat nyalira tapi diberangkatkeun ku Gusti
subha. Maka ayeuna jadikeun sabada rajaban setiap ningali dadamelan Allah biasakeun maca tasbih. Seperti Rasulullah mere pelajaran ka putrina Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha ketika hamil Siti Fatimah ngandung Sayyidina Hasan, Rasul mere pelajaran, Fatimah gelis anaking sing seueur ngaos tasbih usap-usap kana patuangan anjeun supaya incu kaula henteu jauh ti Allah. Gitu emang karasa gitu hirup eta budak na jero beuteung indung karasa teu diudag-udag ku akal teu asup akal orok bisa hirup di jero beuteung indung rek lewat mana napas sabaraha bulan ayo ibu nu ngarasakeun sabaraha bulan leres ayeuna bapak-bapak nu apal sugan leuwih apal sabaraha bulan Pak sugan bapak-bapak udah apal udah sering ngalongok sabaraha bulan ih iya bapak-bapak wajah tidak berdosa ugu pagawean manehna eta teh sabaraha bulan Pak sabaraha bulan Bu karaosna leres salapan coba etang ibu hamil sabulan geus aya can orok tah tuh bohong berarti salapan teh salapan kurang hiji atau sabulan hamil karak sperma 2 bulan hamil can aya karak gumpalan darah Allah nyiptakeun gumpalan darah na rahim ibu 3 bulan hamil Allah nyiptakeun tulang belulang jeung daging di rahim ibu leres 4 bulan hamil karak ngabentuk janin manusia ti 4 naik ka 5 bulan Allah niupkeun roh kana rahim ibu mulai karasa usik eta orok ti usia 4 naik ka 5 bulan leres teu ibu nu ngaraoskeun leres teu jadi aya kukuring berarti tandana asup babarok sering fitnah nama ka aing-aing kene keun bae dah heueuh. Emang hirup asepan ibu anu sok ribut ka salaki tahang tata geus najong geus tilu poe belah mana nyai katuhu lalaki sok tahu eta bapana 7 bulan hamil Kang tilu poe kamari dikencak wae budak teh oh awewe sapoe derek ngajuru Kang curiga budak teh di tengah-tengah ti peuting bencong katuh lalaki tengah-tengah kiri awewe tengah-tengah nah aya ku kitu eta lalaki geus tong loba pikiran nu kitu nu penting nu hamil rajin ibadah rajin tadarus rajin salat sunat tengah malam. Hei Siti Fatimah dipiwarang ke Rasulullah midamel salat tengah malam salat sunat ketika hamil seorang eta teh diteliti olahraga nu hamil lain berang-berang make lejing meni nyetrit beuteung gede kaos diasupkeun ajeb sok aya olahraga hamil aya di Cikampek tetangga aing aya ih menihang najong mun kompak aya persatuan ibu hamil di Cikampek mah lari pagi ngelewatan masjid aing balik sholat milu lari balik ka imah jalan ibu-ibu hamil nyodok tiung mah nyeke kana beuheung calanan nyetrit ngaliuk teh kakuring Pak Haji bari ditutupan hareupna kunaon ece ditutupan izin Pak Haji mun era tong dipake ih Pak Haji mah sentimen teu gaul aku lari make mukena jadi malik mamatahan ya awewe geus kumaha tuh ai lari make Pak Haji nyetrit calanana larina bebas karena jantung jadi sehat karena yang tengah di papatahan ku awewe
ngagok yang di jalan nya jantung sia sehat jantung aing deg-degan nang ngerajo kulinis aja geus zaman ayeuna teh awewe leungit KR beheung maka tutup hanap ban serep ngejeplak orat eta teh ibu lain seuri saya teh mikir nunung tati dengekeun bah yaya engkom omah acih dengekeun bi acih aya eta si acih di mana-mana aya bae ya Allah ngeciri deket karena akhir zaman deket karena kiamat awewe leungit KR saur Rasulullah sing kuring nyampaikeun wungkul dina hadisna Rasulullah SAW saya ti zamanun ala ummati yarfa'ullahu arba'ata asya'a deket karena akhir zaman 4 perkara diangkat ku Allah naon diantarana yarfa'ullahul barakah minal ardi Allah ngangkat keberkahan di bumi ieu di tanah ieu baheula mah urang nyekel duit 1.000 rupiah bu mahi balanja kana naon-naon leres teu ayeuna mah rupiah geus kurang berkah duit 1.000 ngagoleh di jalan ku budak dileyak ayeuna mah urang baheula bekal sakola 1.000 asa pang cukupna baheula mah geus teu aya hargaan duit 1.000 dileyak ku budak di jalan ya Allah ya Rabbana yarfa'ullahu rahmah minal qulub nu kadua nur cahaya hati jelema diangkat ku Allah mana cahaya hati jelema diangkat loba jelema dinasehatan ku ulama ku kiai lain nurut malik ngamusuhan ka kiai loba nu kitu deelingan dinasehatan lain nurut malik ngalawan maaf ulah di luar imah di jero imah ibu jeung bapak mapakahan anak ayeuna mantak nyeri hate bener teh budak di papagahan ku indung bapak malik molototan ngamusuhan ka indung bapak baheula anu wani kitu tah aya ngadenge suara dehem bapak ngadeg-deg urang baheula aham cicing budak baheula ayeuna mah tibalik kolot nu sieun ku anak bapana dehem aham budakna molotot naon pak naon cuk bapana ento jang teu riweuh ayeuna mah loba kolot sieun ku anak nu katilu yarfa'ullahul adla minal hukami para penegak hukum dicabut keadilanana dan dikurangan keadilanana geus teu adil sok tingali kejadian di Indonesia ayeuna Masya Allah geus ngeri ieu ciri geus dararatang nu kaopat yarfa'ullahul haya'a minan nisa'i Allah ngangkat sifat isin awewe geus teu aya ka isin awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana lamun marake calana nu salakina para wanda lolobana nongkrong di jalan jeung molna bari nempokeun ping-pingna da make kolor akina riut akina sirah eta tiap rek macul ka sawah kolorna leungit wae dipapake ku incuna si Nopi si Irma si Imas si Reni mararake si Riena mararake si Ebah si Itoh si Mimin si Titin mararake aya ce Mimin eta si Mimin di mana-mana aya deui bae pajarkeun teh model gaul nyian rok teu diukur makena paluhur-luhur dah hayang katempo yang ketemu kenal pot racing nyaho engge hapur sing jareblag digaro mending ngebul najis teu pantes ya ebah dengekeun mending ge rapih istiqomah amin ya Allah ya Rabbal ibu berarti sabaraha bulan orang hirup di jeung beuteung indung teh lamun 8 bulan bolojor lahir hitung ti 5 genep 7 8 salap berarti 5 bul ngadon ngapan di jero beuteung indung udag ku logika ku akal kaharti teu ku akal
rek lewat mana napas emang nebeteng indung loba jendelaan jendela hiji-hiji ge para buteng bapakna beda ieu nu halal dari ahli kokorobet kabeh ya tukomo nu tukang nu hareup ongkoh bo Allahul Muddabbir Allah yang maha pengatur sadayana diatur ku Gusti subha makana beres rajaban setiap ningali dadameun Allah biasakeun maca tas tengah peuting nongkrong red ka langit caang bulan indah bulan bintang kumaha cek eta di balik rajaban subhanallah maha suci ya Allah yang telah menciptakan bulan bintang begitu indah terima kasih ya Allah aku masih dikasih kesempatan untuk melihat ciptaan-ciptaanmu subhanallah jadi ibadah ningali dadamelan Gusti Allah sore hujan raat deui bijil cahaya panon poe pelentung di langit berwarna-warni naon ngaranna kumaha cek nu balik rajaban subhanallah maha suci ya Allah nu tos ngadamel pelangi saki endahna nuhun Gusti abdi masih tiasa ningali dadamelan Gusti subhanallah walhamdulillah jadi ibadah ieu mah rajaban unggal tahun begitu ningali pelangi uset kumaha ngecetna mikiran cek sakalian estegerna pikiran nepih teu ka langit cukup subha tidinya hasil hikmah tina peringatan Isra Mi'raj naon asep nu kahiji tazidul iman tambah-tambah kekuatan iman balik rajaban sing tambah kekuatan iman ka Allah iman ka Rasulna tambah-tambah kuat cinta ka Allah cinta ka Rasulna nya jang indung bapana balik rajaban tambahan kuat iman jeung cinta tapi aya PR berat jang ibu jang bapak naon anak-anak urang ayeuna loba kolot geus lalawora teu malire ka anakna sorangan maneh rek ngaji rek henteu masa bodoh rek salat rek henteu masa bodoh lamun anak diantep jauh bodoh tina agama hati-hati ulah waka di akhirat eta budak ngagusur indung bapana ka neraka di dunia kene bakal kerasa akibatna ayeuna kabejakeun di mana-mana loba kolot mulai nyeri hate ku anak-anakna leres tina akhlak tata krama geus jauh ayeuna balema urang ngaliwatan indung bapa dodongkoan ti kajauhan pa ma geser calikna salit abdi bada ngalangkung bisi kadupak ku abdi anak urang kitu teh ayeuna ngaliwat jawab gitu teh geus teh aya akhlak budak ayeuna induna jajalaneun men seret eta mereka nyungsep induna pan bapana ngagoler di tengah imah di lengkahan siak guat julung ngalengkah kagok nincak beheung bapana mending nek anak juri disugan geus nincak beheung bapana le mentah hampura malah molotot ka bapana bokap sih bokap teu nyambung dahar jeung teri tina biwir jadi bokap datang indungna ih nyokap datang ninikna nyokep terojol akina oh nyakop eta bahasa jurig di mana eta ya Allah loba kolot nyeri hate kuan ya loba barudak pemuda di daerah remaja putra putri punten hayang teu pendak sareng Rasulullah hayang teh di akhirat penak jang Rasulullah keur hirup di dunia ulah coba-coba nganyerikeun hate indung bapa maaf sok sanajan aya umat akhir zaman rajin salat fardu sunat teu katinggalieun puasa fardu sunat teu katinggalieun haji umroh na tiap tahun tapi nganyerikeun hate indung bapa teu kaburu mentah hampura ka indung bapa na teu ridho di akhirat eta budak moal meunang syafaah naudzubillah min dzalik naku berat-berat ting ancamanana asep budak doraka ka indung bapa moal menang syafaah sabab aya jasa indung bapa teu bisa dibayar ku anak leres teu bapak ngabelan anak nepi ka narohkeun nyawa banting tulang nyari biaya leres teu Pak ibu ngabelan anak jelas-jelas asli ngorbankeun nyawa keur ngajurukeun anak ke pan korban nyawa seseueurna eta pan ngajuru teh juruna maot leres teu
Pantes Rasulullah ngangkat derajat ibu 3 tingkat di atas bapak-bapak. Naon sababna? Aya jasa indung teu bisa dibayar kuaan. Kumpulkeun harta anakna salam dunia pikir mayar jasa indungna moal kabayar. Hebat 3 tingkat derajat ibu diangkat. Disindir kono qasidah, ibu kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi. Mun anakna 10 aing bulak-balik ka didinya lagu. Menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra putrimu ibu. Ayana qasidah aya kapunggur mah sanes qasidah sanes nu maena ibu-ibu ning alat tegelede baruleud naon baheula mah tagoni zaman jadul neueuh variasi nakol ge kitu ti mimiti nepi ka anggeus. Lagu teh jauh tiadana pak brung brung pak brung do pak brung brung pak brung nu nyanyi nanti BEN ya dana dan brung do pak brung baheula lipen pamedok-medok make gelung baheula mah konde eueuh busana muslimah eueuh baheula mah baju ge berukat nu barolong teh kutang sehingga rembat. Inget baheula sok lalajok abdi rombongan qasidah ti Bantarujeg pak brung brung pak brung baheula di kecamatan bade mintonkeun lagu-lagu Rolling Stone. Eta nini-nininya Rolling Stone anu ujung-ujung nanti geuning ya kadal haram atuh kadal mah haram kada dengekeun we eta lagu baheula. Leungit tagoni datang rebana mulai aya variasi pukulan almanar tasik cerak jering 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 jeng 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 cerak jering 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 jeng ding 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 tak tung 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 jeng 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 ding ding tak tung 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 jeng 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 ding ding tak tuk tak tung tung 3 poe aing latihan mereka muncrat ya ciduh. Leungit rebana datang cerawis. Hah? Kok emak dia manggeus kolotnya mak rawis alatna baruleud leutik budak santri di imah meuli alatna saperangkat latihan unggal peuting marawis nakol pataek daek satarik-tarik mun gandeng yang di lemur kadenge ka mana-mana opak kadenge teh kitu opak ai gemblong opak emping ngecucur mendengareunaheun eta budak nakol. Masya Allah. Bo ibu boga jasa teh bisa dibayar ku salaki. Hei pak ulah macam-macam ka pamajikan cicing sakumaha gagahna bapak moal mampu mayar jasa pamajikan anak moal mampu mayar jasa indung mana sep ibu-ibu jenjang menuju kehamilan rutin sabulan sakali miceunan darah kotor leres teu bahasa agama naon head bahasa nasional naon men bahasa Sunda naon di dieu kotoran asa karak ngadenge atau ya kotoran mah empel ku sorangan kareseban bahasa preman naon aya bahasa preman aya naon si brewok utah getih si botak jadi merana gak cicing tulis ya lumayan
ibu kermen kerhead maaf sok anu nyarari awak leres teu urang lalaki ngarasakeun teu Pak hayang tarima bersih cek ibu atuh teu adil no men awewe adil ketika ibu men aya ibadah mahdoh diliburkeun 10 menit keadaan lohor ibu men begitu adaan lohor ibu molor tibrak nepi ka sore cek salakina dosa siap teu salat sorry Kang men ngeunah eta ngajawab bulan Ramadan puasa salakina kokoloyongan leuleus lapar begitu asup ka kamar pamajikan keur bak-bak dahar cek salakina ayo siap kanyawan nyai dosa siap teu puasa sorry Kang baru saja aku men terpercaya dele mantak lamun ibu boga salaki tara salat tara puasa Ramadan berarti salaki ibu keur deelingan teu nurut bae puncakna terakhir soptek urut ibu wawalkeun kana sungut salaki sia tara salat berarti men hakan palang nah mal bisa mayar Pak ibu mamen urang mah yang tadi mah bersih baik 2 mana jasa ibu tuh bisa dibayar ku anak hamil keur nyiram ge ripuh ibu-ibu mah samar kahayang kadang-kadang sok bau kana lauk salakeun geus pusing atuh nyai dahar ame sehat eta orok tak akan beli sate embung pes lukmas embung jeung gepuk rendang embung anggeus jeung naon atuh asa ngeunah Kang lamun dahar sanguna dicocolkeun kana tarang ustad astagfirullah sia mah lain nyiram kasurupan nya salakina da karunya anak sieun ngelai dijinjing pamajikan ka imah ustad beureum mawa sangu sapiring Waalaikumsalam non Kang pun bojo nyiram dibawa ka aing bidan ge lain kahayangna aneh ti isuk mung dahar atuh antepkeun bae atuh karunya orok ustad ih eta tuh mawa sangu ai sangu mah dibawa ngan daharna mung jeung lauk naon atuh ngabayangkeun ngeunah lamun sangu dicocolkeun kana tarang ustad ustad daripada sia nyocol aing mending aing nyocol sia pan ustad ge dipitrahan meureunnan men cocol wae aneh nu nyiram mah deui nu nyiram teu pararuguh itu mung ieu mung salakina nyedek maksa hayang jeung naon atuh dahar jujur budak bisi ngelai hayang jeung pais naon lukmas lain naon atuh pais bobogaan akang salakina calangap nyai sakieu teh menang neuk-teuk baheula biraku ku aing kudu dibehakeun tapi teu naon demi anak daripada anak ngelahi salakina ngaleos ka mana Kang di sunatan mun balik mun dahar ulah menta deui berarti geus beak salakina rek ka rumah sakit ngaliwatan pasar di sisi pasar di jalan anu dagang obat make alat peraga binatang make orai kemudian eta nu dagang obat make peragana kuya kabeneran pisan eta kuya ke nongtot huluna cek eta si bapak-bapak daripada aing disunatan deui nyeri mending hulu kuya ku aing beuli soalnya rada kembar ya cenah akhirnya cek salakina Pak iya kuya sabaraha hargana lain jualan ieu mah jang ieu mah alat peraga dagang obat kuring mah jang ubar langsung butuh kitu tina beuheung kana hulu awakna mah batokna ge ku amang nya jang ubar mah teu naon lah heug bae sok pencit 50.000 dibayar 100 jang kene 100.000 tah ona demi anak
pencit dijingjing dibawa balik cek pamajikan anak terjadi di sunatannya batu geus lapar jadi nyai ayeuna mah canggih akang 7 kali disuntik nage teu karasa tah na karese pais ku sia buru-buru mun geus beak ulah menta deui beak akang salakina ka dapur dibuka eta bungkusan ngagoak akang cek salakina naon sate gogorowokan atuh geura pasak bae teu sangka geus ti peunjit mah gede atuh hulu kuya ari ditelek-telek aya panonan pamajikan ngagoak deui akang aya naon gogorokan bae teu sangka kunaon paingan di nu pohek tara nyasar aya panonan hulu kuya het titin dengekeun ih nu nyiram ampun aneh-aneh kahayang teh bu jujur lalaki moal bisa bayar jelas teh naon deui nu teu bisa dibayar ti pamajikan hamil tina nyiramna geus ripuh komo geus gede beteung 7-8 bulan sih mau drum band kemana-mana pan sare ge uling gasahan ibu leres teu cenah bayeung yang naon eta teh teu bisa sare beungap nyangigir pegel asa keplok ka beuteung nang kuban sieun mejret budak nang karak wae curiga sieun anu teterekelan deui da salakina terkenal juara 1 dunia panjat pinang siga camat juara panjat pinang camat ya Allah bo guling gasahan mana ada nu teu bisa dibayar ku salaki ngajur juruna maot urang mah teu ngarasakeun nyeri pak pamajikan mah di kamar jeung bidan ngaheujeunkeun orok salakina mah di luar nyenyotan jinggo bari wiridan lalaki awewe pamajikan di kamar hese keluar eta orok sirahna geus nongtot teu bijil-bijil bidan keluar ieu salakina mun bebidan sampeurkeun pamajikan geus beak tanaga karunya budak bese hese bijil karak nyampeurkeun salakina ka kamar nyai sabar tawakal nyai hejeunkeun nyeri kang nyeri hasawa tanaga paksakeun nyai paksakeun itu sirah budak geus nongtot hasawa tanaga kang geus jeung akang ame tanaga baru ayo bareng-bareng ngaheujeun ayo 1 2 3 semangat ayo nyai alhamdulillah salakina ti heula ngajuru bidan ge ruas cek bidan ieu orok bau naon salakina modal geuleuh najis adang lain nyengir mikir sia teh sing nyaah ka pamajikan urang mah hayang tarima beres bener deh bu terakhir mana jasa indung teu bisa dibayar ku anak ku salaki ASI air susu nu bisa ngarepehkeun budak iwal ti indung ibu jeung bapak ke dahar nambe jam makan orok diayun terus ceurik dipangku ku bapana lain repeh jejeritan orok teh da ku bapana beri kakesak mulur mah mulur we atuh kolot keur dahar ge ngaganggu bae ku indung dicokot kang sok akang mah dahar be hayo keureuy keun orok mah ku abdi ka dieu keun ku indung dipangku bager kasep anak mama dikemahakeun ku bapak bapak ujang mah galak jurig ta orok ngajawab heeh cenah nyahoon orokna ge bapana jurig
ku indung marepeh langsung naon sababna stop kontak orok aya di indung gep orok ceurik ditangkep ke indung langsung indung ngaluarkeun jurus kodok burial lol lep repeh eta budak tibang sabaraha jurus eta kodok burial lol lep guys cager bapak nama teu bisaeun nyusuhan penting ibu kaganggu bener teh aya boga orok teu bisa tibra eta sare keur ngalenyap tibra sare bapak nama kerek ibu nu hudang leres teh langsung ibu nu ngarepehkeun nyokot stop kontak kodok burial lolep geus beunang remotna ku orok mah jempling eta orok cek indungna bari nyusuan bari ngalenyap sare deui karake samenit hudang deui eta indungna anu oa-oaan hiji deui gede sorana teh ih najis cek indungna ieu orok bijil ti tukang ditempo orok kajajaden ih pengganggu pengorbanan indung teu bisa dibayar kuaan pantes ancaman ge berat sok sanajan budak rajin ibadah berang peuting tapi lamun teu menang ridho indung jeung bapana di akhirat moal menang syafaah Kangjeng Nabi Muhammad al aqu liwalidayhi jelema nu sok kanyerikeun hate indung bapa maot teu kaburu tobat teu kaburu minta ridho ka indung bapa maaf moal menang syafaah mudah-mudahan urang aya dina ridho indung bapa amin ya Allah ya Rabbal jadi aya tugas Asep balik rajabannya naon tugasna geura pariksa anak-anak urang kaimanana kualitas tauhidna geus nepi ka mana budak urang wauh ka Allah jeung ka Rasulna penting ieu ulah diantep bodoh budak jauh tina agama baheula mah urang ngaji keur leutik di imah kiai teu indungnya bapa nu ngalongo ka imah kiai sieun anakna teu nepi ka pangajian Pak Kiai anak abdi aya ngaji aya Kang itu keur ngapalkeun aya nama eueuh nu kitu kolot lurjeun bae ka anak teh ai ti imah mah kaluar budak magrib mau samping rasan rek ngaji ternyata di jalan panggih jeung babaturanana anu teu ngararaji milu begadang abring-abringan di jalan tengah peuting ribut panggih jeung musuh der tawuran anakna jadi korban beunang ku celirit dibawa ke rumah sakit tengah peuting imah bapana digedoran ku aparat bapana hudang sare lulungu aya naon Pak tadi aya tawuran di jalan aya nu korban budak ieu dipoto anak bapa lain nya anak abdi ieu tah lamun geus kajadian kitu saha nu korban jawab saha nu korban budak astagfirullahaladzim sagete ngomong make salot tadi di bejaan nu korban ku celurit teh bud aku non bieu ngajawab kolot nu korban budak nu rugi tah eta nyambung nu kitu ini kolot nu korban emang indungna milu tawuran mau panci budak jadi indung jadi rugi ayo gerak-geringkeun budak ke pengajian pan baheula mah dididik ka imanan teh ku indung bapa heula ti leuleutik diwauhkeun ti orok diwauhkeun ka nami Allah nami Rasulullah indung baheula mah kolot baheula hebat rajin orok di mandian disedok disipat di kayu putihan dipangku ku indung memeh disusuan Allah ya Rasulullah sing soleh bager ceng baheula mah kitu ibu kitu teh ayeuna jawab ibu kitu teh budak geus di mandian disedok disipat babak beluar banget budak di ayun lain zikir baheula mah urang sare di ayun ku indung la ilaha illallah baheula mah kitu ieu mah lain hayu perem indungna aral ayun mah heuh di ayun hayu perem yang setengah peuting batur kaganggu keur sarare pan mah isu kudu nyaring ngaulaan maneh ayun heuh di ayun hayu perem pada hari Minggu kuturut ayah ke kota budak rek sare diberi lagu eta atuh molotot teu bisa sare mikiran lagu hayang geureupe Minggu
dari kulin ka kota jeung ayah atukeun be Asep da eta mah lagu budak heuh lagu budak tapi eusina nitah ulin ganti judul atuh sok make lagu ngan judulna nu ngadidik ibadah tong hari Minggu judulna hari Jumat jang bageur kasep ayo sare diayun ku mak boga lagu anyar ti Asep Bubarok judulna hari Jumat pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid kan bagus nita ibadah pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib itu ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik sholatnya la ilaha illallah tulis Pak Ud aya Pak Ud di dia tak ngajar lagu teka budak lagu nu ngadidik ibadah pelangi ganti mengaji barokah jiwamu marah pusing kacau hilang karenamu Allah Maha Agung penuh kasih sayang mengaji cinta Al-Quran eta ngadidik eta lagu datang bapakna peremjang abah ge boga lagu matematika dengekeun jang jeung hiji jumlahkeun jadi 2 lamun bisa ngaji engke bisa ngadua itu kan lumayan matematika 2 jeung 2 jumlahkeun jadi 4 mun bisa ngadua engke bakal menang berkat lumayan 4 jeung 4 jumlahkeun jadi 8 mun loba berkat malah saya barang hakan lumayan 8 jeung 8 jumlahkeun ke 16 sebebaranghakan pasti bakal awet beas lumayan 16 jeung 16 jumlahkeun 32 mun geus loba beas bisa mere kami toha alus 32 jeung 32 jumlahkeun genep 4 bageur kami toha pamajikan bisa 4 nah eta Pak ibu-ibu setuju pasti bapak setuju yakin nya ulah nyalakeun kanu nyandung pan Allah miwarang dina Quran tong munafik ustadna para kiai nyampaikeun ayat masna wa sulasa waruba itu ngan mempertahankan ibu bener wajib meureunan bener tuh jangka utuhan rumah tangga opatah cek Allah dina Quran berarti nu pamajikan opat eta Superman pamajikan 3 gentleman nu pamajikan 2 real man lelaki yang nyata nu pamajikan 1 cemen termasuk aing bu nu can boga pamajikan no comment bu pertahankan ku ibu akhlak soleha supaya lalaki urang teu ka mana-mana hatena kitu turutan cenah akhlakna Siti Khadijah kumaha kitu akhlakna Siti Khadijah pinter nyenangkeun caroge ku bahasa jadi Siti Khadijah mah teu wantun ngaluhuran suara caroge ibu kitu teu Pak pamajikan orang kitu teu tolong dicatat itu kegagalan pertama. Nu kadua senangkeun caroge ku tingkah laku Siti Khadijah pemimayunan Rasulullah tungkul teu wantun neuteup wajah caroge istri urang kitu teu Pak geus henteu deui wae geus eueuh araheun ieu mah ngobrol jeung salakin nengak panon molotot ciduh muncrat pamajikan aing di smackdown ku aing 3 sedangkeun caraki ku dandanan osok dandan ibu osok dandan osok ke pasar ka undangan babak belur yang heurepan sare jeung salaki percis neuni pelet nyasar atuh salaki asup ka jero kamar mulingkak bulu punduk anu ngalualer ngabugigag bau kacak-kacakan tari kutang pegat sabelah disambung make panitih salaki ngadeg-deg di kamar innalillahi wa inna ilaihi rajiun Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum maca ayat kursi ya Allah ya sore geus aya penampakan di kamar ditelak-telak geuning pamajikan keun bae goreng-goreng ge aing sono digabruk ku salakina gogoakan na panitih nojos geus goreng nyiksa deui
mun bapak boga pamajikan casing nangis modal kitu eta geus meujeuhna dikana kulkaskeun. Bo sok rahayo baheula mah indung urang bapak urang ngadidik keimanan ka barudak ti leuletik ti orok geus diwauhkeun ka Gusti Allah kitu. Hayang kembali disebut teu baheula indung ngadidik anakna diayun dihuapan bari ngahuapan budak indung teh zikir sok bager mam bager Allah ya Rasulullah bari dibeuweung baheula mah ku indung dawuh blender bener teh ngalaman baheula ngalaman digayem heula ku indung kadaharan teh teas jang orok jang budak pedo mantak aya peneliti baheula naon sababna budak baheula loba nurut ka indung sabab budak baheula loba ngadahar ciduh indung nurut ka indung anu geus jarang main blender wae kadaharan teas jang orok meuli blender colokeun listrik panceter bubuk wawelkeun ka budak gede budakna saeutik indungna muter siga blender lieur loba budak blender ayeuna sok tanamkeun tauhid ti leuletik ka budak ieu hikmahna kudu aya kekuatan iman. Hikmah nu kadua Asep tina peringatan Isra Mi'raj naon tathhirul qalbi pembersihan hati. Saat acan Rasul diberangkatkan Isra Mi'raj Rasulullah dicanda ku malaikat Jibril ka sumur Zam-Zam dibelah dadana dibersihkan manahna lain berarti kotor hati Rasulullah sudah bersih lebih dibersihkan lagi lalu diisi dengan ilmu hikmah hilim sapinuhna sabab Rasul rek janten tamu Allah anu maha bersih sedangkan Allah mau narima kasemahna kecuali nu bersih. Ieu pelajaran jang urang naon pelajaranana setiap rek salat wudu heula ngan biasakeun memeh wudu mersihan heula hate nu jelas nu kudu dibersihan mah hate urang kokotor hate ulah dibawa wudu kokotor hate ulah dibawa salat sabab ngajaga eta kokotor hate karena teu diijabah doa sedengkeun dina salat teh pangutama-utamana doa ti mimiti urang ngadoa menta dihampura ka Allah hayang dipikaja aku Allah hayang dijembarkeun hirup ku Allah hayang digampangkeun rezeki ku Allah hayang diangkat derajat hirup ku Allah rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini eta doa dina salat lamun ngandelkeun wudu ungkul hate kotor hese rek diijabah maka namanya wudu belah heula dada bersihan hate mulai isukan wararudu marawa bedog teropong ku mata batin tembus kana hate ya Allah paingan doa tara diijabah ya dina hate runtah meuni balatakil naon Asep sampahna hiji sombong ulah dibawa wudu salat jelema bisa sombong ku harta bener teu asa aing pamampuna ngarendeng diuk jeung tatangan nu sangsara meuni ngajauhan sieun katempelan malarat punten lamun teu aya doa fakir miskin moal aya nu beunghar leres teu aya doa-doana fakir miskin sombong bisa bijil tina naon tina ilmu asa aing pangluhurna nganggo kabatur teh sepele bae lah sia budak kamari sore nyaho naon punten Pak sok sanajan bijil ti sahana pun bener matarima ulah picieun heula dina hate ulah dibawa salat naon deui runtah hate nu kudu dipicieun Asep panasan teuing ku dunia rek panasan mah ku ibadah pantes ece kamarana ngabring menirapi pengajian ibu-ibu ayeuna ih jadi panas ece antosan abdi bade ngiring saya gitu saya Kang kamana Kang masjid berjamaah lohor jadi panas tungguan Kang abdi rek milu berjamaah saya gitu saya ibu gitu tuh bapak gitu tuh najis Asep akang mah teu panasan batur salat ka masjid akang mah teu pipilueun batur parwasa akang mah teu kabita
batur ngaji teu panasan nya akang teh panasan mah dengan dengdek siga nu teu butuh ku Allah leres teu butuh teu ku Gusti Allah ayo geura cumponan butuh teu ku Rasulullah geura tuturkeun ajakanana insya urang mah lolobana panasana kudun dunia tatangga kabeli TV gede manehna nu muriang isukna tatangga kabeli motor ninja manehna pingsan nepi ka dilongok dirawat di rumah sakit dokter ge bingung ngadeteksi ieu penyakit naon teu kaharti begitu make peralatan komputer bijil tina layar komputer penyakit takara kanyahoan naon nu bijil pelek jadi mikiran wae pelek ninja batur dilongok ku tatanggana ke rumah sakit nu ngalongokna tukang ngagosip hari penuh gering ece kamari tatangga ece nu meuli motor ninja teh ayeuna mah meuli mobil Innova ece anyar paeh langsung ngasa ku gampang eta paeh cik atuh panasan makana iba batur mampu sodakoh piraku urang teu mampu urang ge boga duit rek sodakoh ka pasantren rek sodakoh ka yatim ka fakir miskin rek sodakoh ka mana ka masjid kitu panasan karena ibadah naon deui asa peruntahan teh nu kudu dipikeun dendam naon memeh rajaban loba musuh balik rajaban jadi loba dulur insya Allah memeh akur jeung nu jauh jeung nu deukeut heula daya pangabutuh mangadadak lain menta tulung kanu jauh pasti kanu deuk makanya Imam Ghazali ngagampalkeun Islam yang bertetangga harus seperti kedua tangan kun kal yadain wala takun kal udunain hiduplah kalian seperti kedua tangan jangan meniru kedua telinga kedua tangan kumaha tangan kanan profesina kanu enak-enak bae paisluk masate opor sop lalap sambel bagian kanan giliran beteng mules lumpat ka WC yang kiri bertindak beye bau aing cebok terus tapi sadar diri naon sababna nu kanan teh sombong cek nu kanan aing bersih gara anu cecebok sanu cebok belah kiri ayeuna boga duit loba ka moal beli jam tangan pangbahalna dipasangkeun di tukang cebok jadi gagah tukang cebok ieu kiri tahu diri aing gagah gara-gara kanan mereka aing jam tangan kanan ateul teu bisa gagaro sorangan yang kiri hideng datang teu kudu ditelepon ngagaroan kanu katuhu coba kitu jeung tatangga wala takun kal udunain dan janganlah hirup seperti kedua ceuli ai ceuli kumaha telinga kiri telinga kanan itu jaraknya deket di tukang paling sajengkal tapi sok sadejan sajengkal nu katuhu jeung nu kenca ieu ceuli can pernah amprok sakali-kali acan leres ayo seperti tangan saling memberi saling menerima yuk majalengka di dia ngahiji moal jadi kekuatan namun tengah hiji leres teh bahkan Nabi lebih jauh menggambarkan Islam satu dengan Islam yang lainnya kal jasadil wahid harus seperti tubuh bagaimana tubuh lamun kesandung ibu jari kaki sampai berdarah nu pangeunana riweuh saha lamun titajong indung suku kana batu nepi kagetihan nu pangheulana riweuh saha biwir tetangga jauh nu cilaka mah dihanap biwir panggeulana monyong tek tiluan berarti biwir irung panon milu ngariut cek leungeun aya non wir cek biwir itu suku cilaka pencetan langsung leungeun turun mencetan panon simpati milu ceurik ceuli milu berem biwiri milu monyong huntu milu kekereket tekuat nahan kanyeri nu teu disangka bujur dibawa ka dukun patah tulang dibenerkeun eta bengkok tulang tekuat nahan kanyeri milu gogoakan berat brot kompak kabeh kompak henteu aya hiji nu cuek teu pipilueun si eta mah sare wae di jero ngarengkol bae saya eta mah cuek
indung suku cilaka bujur prat-prot bibir monyong untuk kekereket panon cerik celik belum leungeun ge ngopepang mencetan eta nu hiji eta apatis cek budak sakola mah apatis nan apatis masa bodohan manehna mah ngarengkol we jongjon we di jero eta teh cirina jelema licik saya mah licik tak kunaon ketika manehna aya kahayang ngariweuhkeun sarerea kudu aya wali kudu aya saksi kudu aya penghulu lamun setan geus aya kahayang bahkan kudu make surat resmi naon SIM STNK BPKB naon SIM surat izin menyolok nu kadua STNK surat tanda nurunkeun kolor nu katilu BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok talamun saya eta geus aya kahay ngariweuhkeun sarere maka namun dia aya di masyarakat panitia rek hayakeun rajaban anu mere tanaga nu nyumbang duit nu nyumbang pikiran tapi aya nu cuek bae masa bodohan lah kadang-kadang kaledek ka panitia sukses ge moal maaf giliran maneh aya pangabutuh sok ngadeukeutan masyarakat ngadeukeutan jamaah hayang dibantuan leres teu mun di dieu aya nu kitu merekan panto imahna the big family of Rengkol keluarga besar si Rengkol eta insyaallah di dieu mah kompak masyarakatna alhamdulillah tetap jaga persatuan insya la quwwata illa bil ittihad tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan. Terakhir hikmah Isra Mi'raj naon Asep quwwatul ibadah aya kekuatan ibadah naon nu jadikeun kekuatan ibadah hasil tina Isra Mi'raj salat 5 waktu ketika Allah nurunkan perintah ibadah nu sanes Allah cukup ngutus malaikat Jibril sampaikan ieu perintah ka Rasul kaula Jibril sampaikan ieu perintah ka Rasul kaula tapi ketika rek narima salat Jibril jemput Rasul kaula dirahasiakeun ku Allah wajib-wajibna sholat sampai terjadi Isra Mi'raj makanya ku Rasulullah dijadikan tihang eta sholat dina agama as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin nu ngadegeun sholat berarti geus ngadegeun agama nu ninggalkeun sholat berarti geus ngaruntuhkeun agama sok dina rukun Islam aya sabaraha rukun Islam aya sabaraha aya 5 hiji syahadat 2 3 4 5 ieu teh jadi pamageuh Islam rukun 5 ieu Islamna jadi pamageuh bu tinu 5 ieu aya nu dijadikeun pondasi pikeun agama nyaeta rukun anu kadua salat ngaranna leres ngadegeun salat berarti ngadegeun agama ninggalkeun salat berarti ngaruntuhkeun contoh rukun Islam nu kalima naon nu kalima munggah haji maaf ngaku Islam tapi teu ibadah haji masih disebut Islam masih disebut Islam nu kaopat naon puasa Ramadan ngaku Islam tapi henteu puasa Ramadan masih disebut Islam ditinggalkan ya puasa Ramadan nu katilu rukun Islam naon zakat ngaku Islam tapi tara zakat ditinggalkan ieu zakat masih disebut Islam tapi ingat rukun Islam nu kadua naon salat ngaku Islam tinggalkan eta salat runtuh gitu rukun teh aya 5 nganu jadi pondasi rukun nu kadua di mana ditinggalkeun kabeh jadi runtuh kabeh jadi hancur makana ulah ninggalkeun sakumaha sibukna ge insya asana 50 rakaat 50 waktu jadi 5 waktu subuh zuhur asar maghrib isya para nabi nu sanes salat Asep salat subuh dipidamel ku Nabi Adam
yang melaksanakan sholat subuh adalah Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia, di satu wilayah bernama Bud, itu antara pertengahan India dengan Himalaya. Dalam satu sejarah diceritakan seperti itu letak Bud. Nabi Adam dugina subuh ke dunia, langsung ngadeg 2 rakaat ngalaksanakan sholat nu disebut sholat subuh. Nu kadua duhur 4 rakaat dipidamel kusa ku Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim menang perintah ti Allah kudu ngorbankan anaknya dijadikan kurban, nyata Nabi Allah Ismail alaihissalam melewati beberapa rintangan tantangan. Nabi Ibrahim lulus, begitu nyampe ke Jabal Kurban digolerkan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika dipencit 2 anak berserah diri ke Allah, maka Allah ngutus malaikat nurunkan gibas. Nabi Ismail diganti ku gibas ku domba. Nabi Ismail salamet tepat tergelincir matahari menghadap kakulon waktuna sholat lohor di tengah-tengah ngeser panon poe. Maka 4 rakaat Nabi Ibrahim ngalaksanakan sholat disebut sholat lohor. Sholat asar Nabi Yunus alaihissalam nu ngalaksanakan sholat asar. Ketika Nabi Yunus diselamatkan ku Allah, dikeluarkan tina laut anu panggede-gedena nu terkenal na lauk Nun. Begitu dikeluarkan tina beteng lauk Nun, Nabi Yunus panjang yuswa sampailah di sisi pesisir laut. Waktuna ketika panon poe rek surup disebut sholat asar. Maka Nabi Yunus alaihissalam ngadegen sholat 4 rakaat disebut sholat asar. Sholat maghrib dijalankan ku Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa bungah bahwa ibuna tos ditutup ku Allah, dibersihkan tina fitnah orang-orang Israel Yahudi anu mitnah teu boga salaki tapi boga anak, disebut penjinah ti Allah. Begitu dijelaskan ku Allah, iya manusia pilihan kaula anu disucikan ku kaula. Maka Nabi Isa syukuran ngalaksanakan sholat 3 rakaat maghrib disebutna. Isya dilaksanakan ku Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa diudag-udag Firaun, salamet Nabi Musa bisa nyampe ke Palestina, ke Yerusalem. Maka tadinya Nabi Musa nyelametkan diri di satu kota kecil, yaitu di Yerusalem Palestina, di Baitul Lahmi. Maka Nabi Musa pun syukuran ke Allah ngadegen sholat 4 rakaat disebut sholat Isya. Sadaya sholat anu dipigamel kuna para nabi para rasul Allah disampurnakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi ayat subuh, ayat lohor, ayat asar, ayat maghrib, ayat isya. Nah maka disampurnakan ke Rasulullah, sabab Rasulullah Rasul terakhir, Nabi terakhir. Allah tengutus dari Nabi, tengutus dari Rasul. Sadaya syariat risalah para Nabi disampurnakan terakhir ku syariatna Kangjeng Nabi Muhammad. Kullu syariatin mansukhatun bi syariatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua syariat para nabi para rasul Allah disempurnakan terakhir dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Atuh pancana Nabi Isa can wafat asep masih di langit, bakal diturunkan di ku Allah engke aya agama naon. Nabi Isa dilungsurkan ku Allah engke ti langit ke dunia, rek neruskeun syariatna Nabi Muhammad, rek ngadakwahkeun memperkuat syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penerus, jadi ulama Nabi Isa tengket. Jadi pejuang Islam. Sabab dina hiji waktu Nabi Isa datang ke hiji tempat anu jauh ka mana-mana. Di tempat gunung lebih puncak tinggi. Tidinya Nabi Isa kaget ningali aya batu bodas. So Nabi Isa, ya Rabbi, ieu batu ku endah-endah teuing. Ieu batu naon sake endahna meni bodas kieu caang hurung. Saur Allah, anjeunna yang apal jeroan ieu batu. Hoyong Gusti, cobi dibuktoskeun ka abdi aya naon dina ieu jero batu. Eta batu belah bijillah hamba Allah. Make baju tina kulit berbulu, cahayaan. Eta si jalmi, eta si hamba Allah ke ruku sujud ke salat.
beres salat ditaros ku Nabi Isa, anjeun di dieu hirup kaula di dieu. Geus sabaraha tahun anjeun di dieu hirup? 400 tahun. Masya Allah. Ai dahar anjeun naon cicing di jero batu? Anggur. Sok anu ngiriman ka kaula anggur. Ku hebat-hebat teuing anjeun jalmi mulia. Salilana anjeun mah ibadah, ruku sujud salat bae. Teu aya kegiatan ka mana-mana. Henteu da kaula teu bisa keluar, kaula di dieu bae salat bae kaula. Masya Allah. Ya Allah, abdi hoyong atuh gaduh amal soleh seperti kieu. Allah ngajawab, ya Isa, aya nu leuwih halus. Nu leuwih halus kumaha Gusti? Aya nu leuwih halus tibatan jelema ieu. Oh aya deui, aya saha umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaulah bakal nyadiakeun umat anu akhir zaman, ditutup ku Nabi akhir zaman, umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Saya nakumaha eta umat ya Allah, ketika datang malam nisfu Sya'ban, eta jelema salat, zikir, loba istighfar, loba tadarus. Fahalana leuwih ti jelema anu hirup 400 tahun. Masya Allah. Nabi Isa ngajerit, ya Allah, jadikan abdi umatna Nabi Muhammad SAW, maka ku Allah diijabah. Nabi Isa disimpan heula di langit, engke bakal diturunkan di ku Allah, bakal neruskan perjuangan dakwah Nabi Muhammad jadi umatna Nabi Muhammad. Bahkan seriwayat ngajelaskeun di Masjid Nabawi aya raudhah, di raudhah aya 3 makam Rasulullah pangpayuna. Di pengkeureun Rasulullah aya Abu Bakar Siddiq, di pengkeureun Abu Bakar Siddiq aya Umar bin Khattab, 2 sahabat Rasulullah aya di jero raudhah Madinah Al Munawwarah di Masjid Nabawi. Ngan di pengkeureun Rasulullah aya lahan sabenerna mah sajalmieun nuju Sayyidatuna Aisyah wafat ek dimakomkeun di dinya. Kan ku para sahabat ditolak, maka Siti Aisyah dialihkeun dimakomkeun ada di Baqi. Baqi teh pemakaman para keluarga Rasulullah aya di samping di luar Masjid Nabawi, namina Jannatul Baqi. Ternyata rahasia terdalam, ternyata salahan eta pimakameun sajalmieun di pengkeureun Rasulullah sampai Abu Bakar Siddiq itu adalah bakal jadi makomna Nabiullah Isa alaihi salam. Nabi Isa ketika wafat makomna bakal dipengkeureun makom Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Masya Allah. Sing jarerit jelema-jelema Nasrani, orang-orang Kristen sing jarerit ngarasakeun hanjakal kunaon teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad. Padahal Nabi Isa nu disembah kumanehna bakal neruskan perjuangan Nabi Muhammad, nyebarkan syariat Nabi Muhammad, nyebarkan syariat Kangjeng Nabi Muhammad, bahkan hayang jadi umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi Rasul pilihan Allah, jungjunan urang sadayana, sehingga gelar anjeunana disabet ku anjeunana Sayyidil Mursalin, pemimpin sakabeh utusan Allah. Kangjeng Nabi Muhammad teh Sayyidil Makhluqat, pemimpin sakabeh makhluk Allah. Sayyidil Anbiya, pemimpin sakabeh para nabi. Mudah-mudahan urang udah jadi umatna sing tipayun kengeng syafaatna di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu bae, mudah-mudahan ampapatna hapunten dipiwarang 2 jam nurut bae kuring 2 jam. Ceuk rek ka mana? Nanu teu sabar teh lain aing da manehna. Diuk heula. Awas nu balik paheulana can ditutup ku doa isukan salakina karawin deui sia. Itu ngalalep deui, itu ngalalep. Calik-calik. Engke doa mah terakhir ku guru urang sadayana teh sumkuring sakitu bae nyuhun kenapunten tina segala kakirangan, hatur nuhun kana segala perhatosan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.